Bismillahirrohmanirrohim. Ya rugina urang boga tetangga nu taradaek salat Ya kun nu taradaek salat kahade ye da ngarugikeun ka batur. Tingali di dieu. Waroda fi sunnah anna kulla mahallatin yakunu fiha tariku sholati yang zulu alaiha kulla yaumin sab'una laknatan. Dina hadis kieu saknya na tiap-tiap hiji kampung hiji tempat didinya di tempat teh aya nu tara salat maka turun tah ka eta tempat teh ka eta kampung dina setiap poe teh 70 laknat ti Allah. Di eta tempat teh aya nu tara salat, loba nu salat tapi aya nu teu salat maka setiap poe turun 70 laknat. Jadi ulah nyebutkeun lah aing mah paya ulah ngarugikeun batur we urang-urang manehna-manehna. Justru jalma anu tara salat teh ngarugikeun kanu jalma nu sok salat sabab ngahambat kana turunna rahmat Allah sabab kalah nu diturunkeunna laknat ti Allah. Ya Allah ya Robbana. Mudah-mudahan sing meunang hidayah nu jalma tara salat. Fa in qultu ma al hikmatu fi nuzuli laknat ala ahlil mahallah amah. Jadi kieu kunaon geuning ayeuna Gusti naon hikmahna ayeuna diturunkeun laknat ka ahli kampung sakabehna walam tungzal hoso teu ditangtukeun ka si jalma nu tara salat wungkul atuh laknatna bet ka abdi nu sok salat geuning bet kaagehan laknat Allah. Kunaon Gusti? Qultu innahum yarawna tarikaha walam yanhauhu anha. Yang sabab kieu ye maraneh teh nempo eta jalma teh tara salat tapi kunaon atuh tara nyegah tina ninggalkeun salat atuh ngajak-ngajak gitu. Jadi wajib urang teh ngajak ka jalma nu tara salat, tara Jumatan diajak urang teh. Palidalika ya umuhumullahu taala bi adabi min indihi. Jadi tak kusabab ayeuna Allah ngumumkeun kana urusan adabna ti Allah teh kusabab loba jalma anu nyaho ka eta jalma tara salat tapi tara daek ngajak kana salat, tara nyegah tina migawe ninggalkeun salat kitu. Beuh ya Allah ya Robbana entos Gusti ku abdi tos diajak boolna tos didongkrak, boolna tos digerek ku abdi teh sina daek salat tapi hese bae kumaha tuh pencit bae kitu. Da teu ngeunah dagingna dipencit mah hayam bandel ayeuna modal bae. Pika sabeureun nu bogana dipencit geunah dagingna jalma mah nu tara salat pahang dagingna ge meureun hapeuk euy. Duh Gusti teuing jadi kitu ngarugikeun jalma nu tara salat teh kitu mah lain rahmat anu turun tapi laknat ti Allah bahkan 70 ya Allah. Doakeun kurang sadayana. Mudah-mudahan jalma nu tara salat sing meunang hidayah daek salat Gusti ya Allah ya Robbana. Kama waqo apil hadis asa kitu anil haqi syaitanu akhros. Jadi jalma nu repeh tina hak eta teh setan anu pireu. Ya Allah ya Robbana. Mudah-mudahan we urang dipaparinan istiqomah dina salat. Madinya Allahumma ij'alni min dzurriyyati muqimas shalah. Gusti jadikeun abdi sadaya teh jalma anu ngadeg sakitu teh euy. Anu ngadegkeun kana istiqomah kana salat jeung turunan abdi mudah-mudahan jadi ahli-ahli salat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hapunten lepatna mudah-mudahan kitu urang ngadoa ka Allah mah istiqomah urang salat bari berjamaah. Mudah-mudahan nu diturunkeunna barokah lain laknat ti Allah Subhanahu wa taala. Eta kade ultimatum keur jalma nu sok ninggalkeun salat ulah sok ngabahasakeun teu ngarugikeun batur ieu justru ngahambat kana lungsurna rahmat Allah sing saling pangartian urang didoakeun mudah-mudahan sing meunang hidayah ti Allah.